Aduh, keongnya, keongnya tuh biji, tutut aja. Aduh, ya, nih coba keteangan memang dulu, Wah, diteteangan ka imah wa. Heeh. Jeung keong. Ya tuh dia nyimpang. Saparengan wa. Oh, wa teh bieu neangan tutut. Heeh, dengan tutut jeung keong biasanya. Urang teh balik di Jakarta ieu teh wa. Heeh, tah kumaha ceritana ya. Urang Jakarta teh Heeh. neangan tutut jeung keong. Butuh loba. Wah, kabenaran atuh wa pensokana keong yang tutut teh. Bener, ayeuna teh keur mahal di Jakarta teh wa. Sabaraha tah hargana? Ayeuna keongnya Heeh. bisa 1 juta. Tinggalan? Tutut 800. Waduh, Keong emas 1.200.000 ayeuna teh di Jakarta teh. mantap eta mah atuh. Mahal ayeuna wa. Oh, harga halus. Tah Paraeun denge. ditampung di dieu loba teu. Loba atuh. Kira-kira kabeh ieu mah. loba tina kabeh ieu bisa ngumpulkeun sabaraha kilo? Sabaraha ton? 1 ton 2 ton. Bisa atuh ari hargana mahal mah. Kumpulkeun. Bukan barudak neangan. Kumpulkeun. Keong ayeuna mah atuh ari kitu carana. Heeh, sok kumpulkeun. 3 ton ge ditampung wah. Wah, siap atuh ari kitu. Bener, ieu mah urang mah kamari pokona mah info ti Jakarta na. Rek 3 ton oge ditampung sabaraha-baraha wae oge. Benar ya teh benar. Bener, harga mah sakitu pokona mah tutut 800, keong 1 juta, keong mah 1,5 juta. Siap. Ngan hiji syaratna teh wa. Naon tah make syarat segala. Pan pamentana ieu mah ti ditu ngarah harga sakitu teh ieu nya. Ye ti dieuna kudu digiringkeun. Sugan. Aduh, si mah anyal atuh meureunnan ieu teh ieu bisnis teh.